Ayo. Guru itu, Bu. Bahaya orang. Kelaci asah yang kitut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi karya. Ini teh dokumentasi jalan-jalan gaya bebas di De Castello Subang. Ini Bapak Raka lagi ada di Castello. Gimana pendapatnya Pak Raka? Tidak ada pendapat? Kesini itu tidak sengaja, tidak direncanakan. Ini teh nembe pisan uwi dari acara Dekhan Putrana Mang Opik Unda Cucu di Lembang. Kaguk lewat, Iki atau Dewi, Oge Padini atau Nelly, sama Neni akhirnya ngajak kesini saja sekalian. Gaskeun. Ya punggawa karya ini. Mata kurang pakai wajiban orang kudu ganti kostum. Selanjutnya kita berangkat ke nikahan di Lembang bareng keluarga kakek Eli Nempong sama atu Ice Om Iong. Tapi karena ini teh acara dadakan dan kita tidak barengan pulang mobil nak, akhirnya yang kesini mah sebagian saja. Kapan-kapan deh versi komplit namanya. Ganti kaos kagok ya. Aku si porno kena dibuka di dia. Bahaya orang. Sama tuh. Tek dipoto lah. Pengajian. Tek foto lah. Karena ini mah kostum pulang nikahan, jadi nah semua outfit pakai baju-baju kondangan wae. Malah kameramen oge pakai batik gitu teh. Numatak numawi sirabotak ketinggang awi, pamiarsa tung protes naroskeun nah seragamna siga ibu-ibu kondangan atau ibu-ibu pengajian. Pannyana pisan ieu mah kakara uwih kondangan. Tapi coba iraha deui ka tempat wisata Bonapin model kieu pakai baju kondangan hayo. Wah ayo we bani karya mah. Oh, joget, Di. Joget, Di. Ayo, Di. Ayo. Ayo, Di. Ayo. Itu Mbak Suri, ayo video. Naon? Gimana dong? Ayo. Guru itu, Bu. Ayo jogetnya. Nah, kedengeran ya. Videonanya ya, Gus. Kirimkan tadi Mbak Suri videonya. Ieu tarugina kameramen generasi kolot mah teu ngarti naon maksud DPD basuri teh. Sugan teh basuri teh tukang cilok atawa naon ari taeun teh telolet mang telolet. Ternyata DAK sama DPD fansna telolet euy. Di Castello teh ibaratna kastil megah di tengah amparan kebun teh anu hejo beraya. Lokasina aya di Subang bagian selatan, tepatnya di wilayah Kecamatan Ciater Subang. Wisata ieu teh geuningan kagungan Teteh Dewi Persik, penyanyi dangdut anu kasohor tea. Kawasan ieu teh mangrupi kawasan ekonomi khusus pariwisata saurna mah. Enggal kene dibukana saurna dina sasi Desember 2020 hiji. Tempat wisata ieu teh mangrupikeun tempat wisata anu temana teh kembang, anu dikombinasikeun jeung bangunan begah siga-siga benteng Kremlin Moskow Rusia sareng arsitektur Turki. Widih, headed pisan sugan mah. Lega tempatna kira genep hektar malih saurna bade diperluas janten 130 hektar kapayuna. Tiap sudutna tang tos seueur spot anu instagramable. Katawis ti kejauhan Gunung Tangkuban Parahu sareng maklakna kebun teh anu hejo seger. Gimana ya, Dek? Tuh ketingali ti kejauhan di dia oge. Di sisi tigigir meuni seger ku tatangkalan. Di tebihna ti jauhna itu bukit-bukit malih Gunung Tangkuban Parahu. Aya katingali di lersan pali dieu. Gimana ibu-ibu mengenai lokasi ini karena baru masuk? Apakah masih bersama bunda-bunda dan bapak-bapak
Kelaci sayang hitut. Sayang hitut. Dipoto di dia ya, di air mancur. ABC. Ini mah video, ini mah. Tupan pikabitaeun pisan di dieu mah aya pisan non seueur pisan tempat paragi cekrak-cekrek foto. Komo yo samodel Teh Aci, Teh Ayu, jeung Neng Dita tinggal itu. Hoyong we pepotoan di dieu. Tu nenek eta tegera pipilueun hayang moto da jeung Neni. Jadi ini generasi tua dan generasi muda. Nah, dilajengkeun ieu ka lokasi di pertengahanana dengan aya naon eta aya patung gede eta. Sika patung Mickey Mouse. Nya siga nama Mickey Mouse itu tuh Mickey Mouse hejo ieu mah. Ai Mickey Mouse makan beureum hidung gitu, beureum hidung modasnya ieu mah beureum patung Mickey Mouse hejo. Dan dibangunna si patung teh tina daun. Ta eta geuningan dipedi hoyong dipoto deui eta. Oh, aya nu moto cenah sanes ku Bapak Agus cenah. Ta ditarungguan ku nenek-nenek ateu-ateu budak leutik hoyong dipoto cenah. Tapi menuju ka dieu tuh kanu tempat makan heula bari nungguan Mana? anak muda keur diparoto keneh. Da geuning ka karajebur anak muda teh. Teh Aci, Teh Ayu, Dita da ka karajol tas diparoto. Nya atuh nepi ka bitaeun pisan sarae tempat spot-spotna Gerabaraya. Jadi anteng we jepret-jepret. Muntun teh bisa tinggalin, mah tinggalin mobil, mun teh mah naik mobil. Untungna ieu mah naik suku sampean, naik sampean. Itu menuju ke tempat makan, sanaos tosti kondangan tuang, tadi dia oge dilajeng tuang deui ka food, naon teh food garden. Kebon dahareun, urang tuang heula. Patung itu. Kok jelema asli ini? Asli lah. Kameramen dari Bani Karya. Aslinya adalah ini nih, ibu guru. Tuh pan saking mengagumkannya ini tempat sampai-sampai ini kameramen profesional spesial sampai tergoda untuk terus mendokumentasikan lokasi dan tempatnya tuh sampai ke Babado tuh oduh pada ini tinggal ditincakeun bisi titajong ke Gagulutuk. Tah untung aya Bapak Dini ya di pengkereunana lamun teh ngagulutuk bisa disanggap sugan. Widih atuh Nelly nanaonan ka kameramen. Ini ada kejadian apa di sini, Bu? Laporan. Dan ini adalah tempat untuk netepan heula, tempat salat sareng tempat pilih aya nu bade ngompol kumargi ulah dugi ka di Cacanak teras pemi jalan-jalan aya ngompol kada dipikeun heula ke bisi kabeletengan mangkading ieu perjalananna bakal karalang guling jauh ieu teh. Itu seberapa hektar hitung-hitung olahraga cenah coba orang tingali neyayah kuateun henteu ngurilingan lokasi lumang hektar-hektar ujung nenek diajak jalan-jalan naik turun ujung anak-anak muda. Ta ieu anak muda na tiluan kuatan mana antara nenek-nenek dan anak muda? Sekarang saya mau pipis dulu ya, jadi tunggu saya sudah. Ini Foto di sini. Teh Ayu nih belum ada komentarnya. Sampai foto-foto. Oke, habis makan. Ini mah iya nani. Ini kan ke sekolah. Kementerian Humor Indonesia. Ini kita nonton. Ketika Incu menggoda neneknya. Sekolah kan yang murid baru. Minatnya jangan. Dan di sini kita makan dulu. Ada ayam goreng, ada ayam goyeng dan
macem-macem segala rupa ada di sini mah. Rupa deui aya tempe, aya tahu, aya jus tah tingali hidanganana luar biasa ya. Barokah pisan atuh Dewi ya. Iki tinggal ini nih, semuil, mama tuh capluk, tetap bapak dini paidan kamera regot. Hai guys, salami dari Ratu Barokah Resto, Flora Wisata de Castello, Beauty of Garden. Cina teh ieu mah nyariosna terima ti timna Castello, ti timna saparantos mam jalan-jalan deui ngalajengkeun perjalanan tuh di payun aya Mama Susi bari suruput minuman. Toh ngobring opatan bari ningali kamarana nenek-nenek cenah teh tinggaleun. Tuh sanes tuh payun mah sanes nenek-nenek kita kasaha eta mah. Dan menyusuri perjalanan ini terlihat di sisi kiri dan kanan ada tukang dagang. Ternyata kirain teh tukang dagangnya di tempat anu tadi wungkul. Ternyata di sisi kanan kenca oge aya tah. Keluar di food garden kebon tuangeun. Ieu seueur naon ieu siga naon ieu mah ieu tah. Siga tutup panci tibalik. Luka itu paragi nahaon itu sehingga nama tempat bermain, tempat kongkow. Waduh tinggali hanap lagi kuat ka pastel saya itu siga di dunia fantasi. Saya geningan walah berwarna kene. Iya mah, nah kemana? Di video video? Ayah suara. Kayak suarana kentut kan dijadikan musik we. Jatuh hitut di mana wae. Tah teh acir waseun bieukeur tah hitut di mana wae kadanguan kamera kadang teh ku kamera tadinya keur hitut sigan teh. Nyaho ya kamera on terus, ya kamera jalan terus. Ya, kita melihat sekitarnya ini bangunannya, waduh banyak pohon, banyak bunga-bunga bagus, warna-warni indah warnanya, dan bawahnya bersih, cukup bersih, banyak bagus tuh di depan teh si gaya for sale. Sedang dalam proses pembuatan. Masih 3/4-nya. Itu naonnya painten lamun urang mah wahana korsel biang lala cenah. Wahana biang lala disebut biang lala nya. Biang lala teh naonnya semacam naon anu buntir kitu gedingan urang nararaek di dinya. Tangke teh bakal aya bangunan ieu nya sigana mah apami ieu ditayangkeun na bulan naon nya. Bulan Agustus September kaditu mah parantos beres meureunan. Buat ayeuna geus beres pasti uploadkeun ieu teh. Da ieu mah dokumentasi bulan awal tahun 2024 hilap di tengah tahun naon bulan naon ieu teh. Emang tadi sepanjang jalur jalan ieu ningali keluar, waduh itu di sisi kenca bahaya. Saya di dia spot foto mun ceprot foto di dia sain. Ayo traktor segala kotrek. Wah. Iya mah sanes abdi anu nakolan pager eta mah. Eta padahal tadi dia teh simkuring teh menuju milarian rombongan lainnya dan ternyata ayo di poli ditu tuh. Di poli ditu ge aya kastil deui itu. Ya bangunan megah deui. Dadah Mama Susi merenan ningali anu sanes tuh ya harga dengan di depan aya anu sanes tuh aya rombongan karena
rombongan ini mah ketinggalan. Kalau baca cepet-cepetah dengan ayah DPD di dia Ada tah. apa? Ada apa? Orang itu tuh bocil cewek Pak. Ayo itu ben Cari pacar aja. Hmm. Tadi ya buru baru dipotong nih lah. Di sisi kanan terlihat jalanan Jempol nih kan. Itu tangan. yang banyak dilalui oleh kendaraan utama. Oh, ini tangan itu beraya jantet itu seolah jambatan jalan anu di cepengan ku panangan badag gitu tah. Ukari lamun panangan nya itu mah panangan patung tong sieun beraya. Sanes panangan jelema asli omat lompatan atau penangan jelema asli mah cirining raksasa pemanyaan asli mah tadi dia iya dipoto itu bareng-bareng sadayana dan apa mah pamika tinggali moto nama kameramen oge kapoto di dia mah tapi jumput teh heula kameramen ayeuna mah sina larian we nu mana kameramenna belakang layar we kameramen tinggal saya kieu Oh, nya anak-anak bangunan joget lari denger telolet mah. aya deui telolet baraya tah usum keneh telolet gini kan Beni. Ieu teh naon Beni? Ieu teh naon mana? Estelo. Ngadadak ngebleng. Estelo Castello Ya urang Subangna. Ieu namana naon itu? Ini namanya Koding. Sarua jeung neeni atuh kitu mah. Oh, apa ya namanya teh ini teh The Castle. Oh, Castello artina. The Castello punyanya Dewi Persik. Oh, itu? Seriusan? Gudang Garam Jaya oh ye eta anu gaduh wahana teh saur namanya abdi kirang apa rada kaget oge ternyata anu gaduh tempat sekeren ieu sesai ieu tempat wisata saya ieu teh geuningan Teteh Dewi Persik penyanyi terkenal nasional anu terkenal oge ayeuna teh nu terkenal deui di viral di TikTok Gudang Garam Jaya duka naon maksana nya ari abdi mah ikut-ikutan we ka Omah Susi ieu teh ieu Dita naon Dita ieu berat naon di kantongna lanjut perjalanan lur Daun min ya. Batik. Naon itu? Daun min. Oh, itu daun. tah nembe apa eta teh saur bapa diriman tadi koneng teh eta teh daun min kitu geuningan bae apa saumur-umur daun min teh siga kitu enak geuningan ari bentuk nama daun min teh ya, konengan tingali kuat ka jauh kene ieu mah panjang kene itu lalakon teh tuh nya sadaos lalakonna panjang jauh tapi kaobatan ku suasanana anu warna-warni aya koneng, aya hejo, aya meriam si tortor eta geuning. Tuh tinggali sae warna-warnina aya bukit tuh. Betah pamiti ama barudak di dieu marain teu sok atuh baraya bilih bade amangan cobian. Ieu dicantenkeun jadwal destinasi wisata liburan sarerea liburan keluarga mung emang resepna sanes sosoranganan resepna upami teh mah sareng keluarga besar gitu nya abring-abringan janten resep seserian interaksi dan lain sebagainya ya upami sorangan mah berenang ngobrol jeung saha di dieu kata jeung tangkal atau napi jeung cukut-cukut yang bergoyang merenang paling oge soranganan mah jadi
Untuk acan gado kabogo ya coba baturanana tuh nugas gado kabogo ya waduh mantep di dia mah foto-fotoan seueur pisan sepot seprot tak spot ya nak HP atau nepi kamera nu sae we di dia sae tuh tinggal uduh nenek-nenek gitu ayah demi karesepeun. Oh ditungtun kok masuk sih ya mah digle tuh. Tak barudak, ting kurusut jebol tina liang. Tadi bapak, Man, ayah. bapak ini makan di video atau video aku nanti. Kan di Ini terakhir. Udah segala. Nah, DPD cina bercerita bahwa di lubang itu ada komodo. Kira aku tinggal ya komodo. Kabur berenai komodo mah kalau labur sarieun. Komodo mah tengtosna aya di Pulau Komodo DPD mah. Dah ieu teh jalur salajengna hampir tos tengah perjalanan. Lumayan kuat nenek-nenek tinggal lihat tegeras. Wes Yuswa anak 70 tahunan, 60 tahun 70 tahun tapi tenagana strong teh eleh Wah, ada kak bener. Ayo kuat ada kak. Itu. Sampai mana kuatnya? Dia akan melumpatan oke kuat udah tenaga anak-anak masih seger. Tinggali culang cileng kasih si kagigir teh sararai pemandangan aneh itu Subang itu Kadang nggak gulutuk ke si nenek ini. saling bantu. Tuh DPD eta nenek ini, di eta aya payung. Tuh nenek ini. Ayo. Nah keluar teh naik ya. Ini diglu tapi kiat coba. Oh ne aya ge ditut sanos ditungtun ku Mama Susi lain hartosna teu kiat ya teh. Bisi ngagulutuk beureunan. Teu kuat tadi salah sama di bumi ge si nenek ayah mah da sok tuak taek. Ketenagaan. Karena tangga gitu. Jadi kuat sakieu mah. Tuh ngan kameramen rada ripuh. Kameramenna geus aki-aki. Umur gora awak aki-aki. Di luhur teh tuh tinggali kuat ka warna-warni aya nu bobogohan oge baraya ieu teh saresna mengan teu di kamera ada bisi isi-isineun urang tidak apal mana nu kenging mana nu teu kenging di kamera bili isineun etika benernya tuh nenek ya urang istirahat heula di dieu. Waktu masih kena panjang tapi kemargi perjalanan sakedik deui naon kauihkeun istirahat heula di dieu tuh tinggalin nenek ya ge kuat ka naon cungklik cungkedang ya di dia tuh menikmati suasana seger separantosna olahraga naik gunung teu separantosna istirahat sakedap teras dilajeng jalan deui Hujanan. mungkin mah kumargi terus aya girimis ieu teh tuh kahujanan ieu teh ada girimis enten jaranak payung hujan mi barang uih beureunan yang terwih heula we entos ios iraha-iraha deui kae pami aya waktos deui tiasa dilajeng deui kanggo ngaeksplor bagian-bagian sanesna. Toh bagian lainna deui ternyata aya bumi horor di dieu, bumi House of Dead. Sanes dead bapak, dead meot ya tuh curig bungkul carios tadi handap. Anu teu sieunan mangga turun ka dinya tah. Anu sieunan mah entong ke bisi curigna di baledog. Jalan kaki terus bade kawihkeun eta baraya. Di dia aya kene wahana sanes bentuk tuh itu tuh warna-warni palih katuhu teh eta teh wahana naon yang arti sorodot. Sosorodotan cek jalmi zaman baheula mah. Sorodotan tah palih kanan warna-warni teh. Kut kepanjang kitu nya sorodotan. Resep sigana tah mun aya kene waktos mah sugema ieu mah ulin teh.
Mengkumargi ima sumpingna kasontenakeun janten yang ngemampatkan waktu anu aya kanggo menikmati suasana anu kalangkungan sakadugana. Ieu mah tos menuju bade eueuh baraya. Tuh kalau itu Tah sakieu meureunna ku kurilingan di The Castello teh. Tempatna kesan pesana tempatna lumayan sae keneh. Layak, sangat layak dijantenkeun tujuan wisata kanggo wargi-wargi keluarga antos gaduh bebene kabogoh atanapi nu teu acan sareng rerencangan mangga arameng hadir. Sim kuring sanes promosi mung ieu mah sekedar eksplorasi keluarga nu teu kahaja di lokasi anu endah anu sae di The Castello Subang. Mung sakitu pamugi aya anu tiasa dijantenkeun referensi pembelajaran atanapi hiburan. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.